Halo guys, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita dongeng Sunda ya. Pada kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah dongeng Sunda, tapi nanti ke depan mungkin untuk biar dimengerti oleh semua orang, untuk di sesi berikutnya saya akan mencoba untuk membawakan sebuah dongeng dalam bahasa Indonesia. Tapi kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah dongeng Sunda dengan judul Haji Kona. Kocapkeun di hiji lembur anu jauh kaditu ka dieu. Singkur jauh tina kabisingan kota. Udarana masih kene seger. Manuk tisarada pating tarembalan unggal isuk-isuk. Cai curcor di mana-mana. Mungguhing mantap pika betaheun. Ma, abi mah hayang buah dalima. Buah dalima anu saha ujang? Kapan urang mah teu boga buah dalima? Eta mah abi tadi liwat ka hareupeun imahna Haji Sobari. Katingali buah dalimana teh mani barareureuh, mani kabita abi mah. Hus, ulah gitu ujang. Eta mah anu batur. Kek emak rek melaknya. Ah lila emak, melak mah kudu nungguan sabar lila deui atuh meureun nepi ka buahan teh. Ujang, kudu sabar hirup mah. Ulah sok kabitaanku banda batur. Ah emak mah abi marek katun Pak Haji Sobari. Ya kitu nate budak teh bari jeung ngaleos bangun anu bari jeung ambek. Singkat carita eta imah Haji Sobari teh jauh-jauh teuing ti imahna Cenengsih teh. Singkat carita nama budak teh geus nepi ka hareupeun imahna Pak Haji Sobari. Bubuhan budak bangor. Buak liuk manehna teh ningalian aya jalma eueuh. Bari panonna mah anger ningalian kana buah dalima. Pak Haji manehna teh gegeroan. Tapi dah memang si Pak Haji Sobarina keur sare harita teh aya di jero imah ngan manehna keur sare. Singkat carita eta budak teh jol naik we kana tangkal buah dalima teh. Bakat tengku asik eta budak naik kana tangkal buah dalima. Nepikeun ka si Pak Haji Sobari teh hudang. Da geuning cenah asa aya sora nu kurusa keresek. Sora naon eta teh? Sadaya nu kurusa keresek dina tatangkalan naon? Ngomong kituna teh bari jeung hudang. Si Haji Sobari teh kulutak mukakeun panto. Ari maneh budak saha eta? Waduh, eta mah budak teh jol jiga nu padeg-deg berjeng reuas. Aduh Pak Haji, abi teh tadi tetes nyauran guruak gorowok ka Pak Haji teh, tapi Pak Haji na teu ieu manawi teh nuju teu aya. Abi beuyeung nyungkeun buah dalima. Oh, hayang buah dalima masuk we tunggala di dinya. Malah datang loba-loba teuing nya. Bari kituna teh si Pak Haji Sobari teh bari nyarangkeun eta budak ti handap nembokeun ka luhur. Jol jorojo we dina hate Pak Haji Sobari teh karunya ka eta budak teh. Da inget duh indungna Cenengsih teh geulis. Barjeng randa deui. Geus jang. Ari geus ngaladua mah geus turun bae. Singkat carita eta budak teh turun tina buah dalima teh. Hatur nuhun Pak Haji, abi ngaladua tuh. Mangga Pak Haji abi bade permios. Teu heula ulah wakainit. Naon deui Pak Haji? Bari jeung kitu teh si Pak Haji Sobari teh jol ku siwal ngaluarkeun duit anu gedena teh 20.000 tina saku calanana. Ieu jang, keur jajan ujang. Engke mah lamun aya kahayang teh kudu bebeja heula nya ulah main trekel ala-ala wae.
Mohon Pak Haji. Singkat carita eta budak teh lumpat balik ka imahna. Pas datang ka imahna teh ceneng sih teh keur jamotrot teh bari nungguan dina golodog. Geus di mana maneh teh? Tuh mah abi geus ngala ieu buah dalima bager si Pak Haji teh. Lainna dicarekan abi teh, kalah dibere duit. Dibere duit sabaraha maneh teh? Tuh diberi duit 20.000 mak. Bager geningnya si Pak Haji teh. Nyama tapi abi teh hayang kene kurang dua mah. Sok kumaha gerapang mentakeun ka ditu. Sugan we atuh kumaha mah dibarena loba. Bubuhan ka anak nu hiji-hiji nanya ceneng sih teh harita teh. Kadenge si Pak Haji Sobari bager mamanya teh jol nangtung init. Nya manggihan si Pak Haji Sobari ari tujuan nama daya deui rek nganuhunkeun meureun wirehna eta budakna di paparenan dipaparin buah dalima jeung duit 20.000. Singkat carita eta ceneng sih teh nepi we ka imahna si Pak Haji Sobari teh. Si Pak Haji Sobari teh masih kene ngabedega di hareupeun imahna. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Geuning aya nu geulis ka dieu. Ceuk Haji Sobari harita teh barjeng matana teh mata geni teh anu mata karanjang. Iya abi teh Pak Haji. Kadieu teh maksana teh nu kahijina bade nganuhunkeun. Berehna eta murang kali ku Pak Haji di Pasian Artos geuning. Nya buahna oge buah dalima. Teu nanaon atuh Neng. Da ari abi mah ieu naon teu pati resep kana buah dalima teh nya bisi hoyong keneh mah mangga we sok kadinya naik malah kitu bade diajul mangga eta mah bade ditaekan mangga. Oh iya kitu Pak Haji. Ya teu nanaon atuh dari buah mah laeun. Singkat carita bari jeung atos cening sih teh jauh terekel naik kana tangkal dalima teh atuh curinghat si Pak Haji Sobari teh anu tadina ngabedegan narda jago gejol ngadeukeutan ka handap. Aduh Neng eta kade bisi murag bari man hate terus dangah ka luhur. Maklum ari dilemur. Maklum ari dilemur nya. Can aya punten ieu mah ieu can aya calana jero meureun jadi si ceneng sih teh poho baka tingku nya maklum dilemur meureun jauh ka ditu ka dieu. Manehna teh teu make calana jero. Eta masih Haji Sobari teh jo calawak ningali ka luhur. Waduh. Ieu masih dituar jeung takal lagi jeung teuing, ieu mah aya pemandangan jiga kieu mah. Aduh, aya kumulus kieu. Ceuk Haji Sobari harita bari ngahayal anu teu pararuguh harita teh. Singkat carita si ceneng sih teh beres ngalah 10 buah dalima teh da puleubeut teh eta tangkalna teh. Pak Haji hatur nuhun pisan. Ieu abi ayeuna mah bade uih wae abi nyanak 10 ieu buah teu sawios. Teu sawios cana we sadayana. Mohon atuh Pak Haji. Abi bade pamit. Ke heula antos sandalah sakedap Neng, sakedap heula. Ku kituna teh bareng sup leungeunna teh kana saku bari ngaluarkeun di duit. Ngaluarkeun duitna teh dihitung heula aya 50 ribuan, aya 2 ribuan. Jol dibikeun eta teh anu duit anu 2000. Neng, ieu artos kanggo Neng. Ceneng sih teh reuwas. Nah, cenah meureunan ari urang dibare 2000 ari anakna dibare 20.000. Dina jero hatena teh mohon atuh hatur nuhun pisan Pak Haji. Ari dasar Haji Sobari Haji anu rada cunihin jol ngomong kieu. Peserkeun kana siletnya Neng, kerok eta buluna. Aduh. Tak kitu panginten pamirsa. Dongeng ya ieu mah dongeng tambah kesel ieu mah pang beberapa mana. Mudah-mudahan jasa ngahibur ka sadayana.